Nah, termasuk selamat di dunia teh urang teh dirungrung ku hutang. Hutang hese kabayar wae. Pan ieu teh matak pika keheuleuh nu boga duit. Ya. Ari nu boga hutang mah mungkin masih keneh bisa gitu kan. Ekol. Tapi kan nu boga duit mah kesel eta teh. Telat tina janji tong boroma telat mang tahun-tahun. Telat sajam weh gitunya. Telat sapoe weh eta teh dajol megwe nya bener henteu. Ngan ai nu boga hutangna mah seuri keneh weh. Tagih isuk-isuk engke sore. Tagih sore isuk gitu kan. Kitu we gaweana teh gitu kan. Aduh. Eta teh musibah, urang teh cilaka. Lamun urang boga hutang ka papada jelema, gitu kan? Heug urang teh mampu mayaran najan dicicil najan saeutik-saeutik. Di mana ku urang teu dicicil walaupun saeutik-saeutik gitu kan? Maka naon mamalana keur urang? Mamalana keur urang teh sarengkak sapari pola tiap detik tiap menit teh nambahan dosa. Jadi urang teh mabrik dosa. Naon perusahaan teh perusahaan dosa. Oh saya tuluy nu mampu mah gitu. Aya leuwihna deui cenah. Naon leuwihna teh? Leuwihna teh sakur ganjaran tina amal soleh urang nu meunang hese capek. Urang sok salat, urang sok ngaji, sok puasa, maca Quran, wiridan gitu. Maka ku Allah dibayarkeun tah dipindahkeun ku Allah taala. Ganjaran amal soleh urang ka jelema nu boga hak, nu boga duit teh. Di mana urang sekali deui embung mayar hutang. Ngengke mayar hutang bari mampu najan dicicil najan saeutik. Malah kudu jadi catatan ieu kasadayana mun urang boga hutang ka papada ulah sok wani-wani sodakoh. Dengan ulah sok wani-wani bager barang bere balaba satungtung hutang acan punah. Kan? Naon sabab ari sodako mah sunat, ari mayar hutang mah wajib gitu. Lamun urang ngaheulakeun nu sunat manarikeun wajib, siga urang tos mandi tuluy make kacamata ti heula. Tuluy jol ditiung ge urang teh. Wah nya di kopeah gitu, di topi, di sapatu. Sapatu make jam tangan, ngan urang can di calana acan. Tah siga kitu ya. Jelema anu ngaheulakeun nu sunat tapi ngaluli-luli kanu pardu. Gitu kan? Tah siga jalma anu di kacamata gaya, di topi make jam tangan, make sepatu, gaya we ngan teu di calana. Kira-kira ieu neng-neng ieu neng-neng anu can karaduh caroge ieu aya pamaget nu ngalamar kitu teu di calana. Tapi sapatuna mah mahal. Reebok kan? Sepatuna ge wah mahal, jam tangan mahal, kacamata mahal, digolep gitu kan, wah di topi, ngan hanya kalau teh di calana, dek ditambi moal keneng ngalamar, bener, yakin, tah ayeuna ka ujang-ujang ieu nu kararasep, kan? Ika ujang-ujang, lamun ujang ayeuna bade narosan ka hiji istri ari gok teh, eta istri teh aduh gelis namanya, masya Allah di Bonduk mah itu kan, waduh nganggo slop
jengki teh solop jengki itu ya, nganggo cincin berlian ngante di calana daek ngawin dek tulus ngalamar naon kira-kira pingaraneunana nah naon pingaraneunana ieu neng nu geulis gitu kan naon pingaraneunana ari gelo mah tarik teuing gelo mah gitu kan ayeuna ujang ieu gaya kasep ngan teu di calana pingaraneunana naon kira kan stres rada tarik teuing gelo mah tarik pisan aya bahasa anu rada sedeng naon rada sedeng lain kurang saeutik kurang sakumaha kurang saeutik teu loba cek bahasa Sunda mah kurang saeunan ngan bisa teu apaleun eunan pan urang kampung pan eunan mah nu sok nyawah apaleun eta mah saeunan nya aya nu geus teu boga sawah mah moal apaleun eunan moal paling-paling kurang saeutik atawa sastrip lah gitu dah kadang sastrip daek urang dipersunting ku pameget nu kurang sastrip daek ieu pameget ngawin ka istri anu kurang sastrip tuh kan tuh matak urang sing apal mana nu wajib mana nu sunat nu wajib ku urang utamakeun mun aya waktu keur ngalakonan nu wajib nu sunat ya duanana lakonan ku urang ngan lamun eueuh bentrok ieu mah gitu kan kudu milih salah sahiji nah rek ngagarap nu wajib nah rek ngagarap nu sunat maka kajeun teuing ninggalkeun nu sunat gitu kan daripada ninggalkeun nu wajib catet ya tadina parentah Allah aya nu wajib aya nu sunat contoh naon aya nu wajib parentah Allah diantarana salat nu 5 waktu ari salat qobliyah ba'diyah salat duha salat tahajud kumaha sunat mun unggal poe Jumaah salat Jumaah eta mah wajib ari salat witir sunat ari salat taraweh sunat ari salat Idul Fitri Idul Adha sunat ya. Mun urang teu ngalakonan salat wajib nu 5 waktu ari tempo Idul Fitri jol gaya urang teh salat Id urang teh milung di lapangan tah eta teh tong disebut gelo naon ngaranna kurang sastrip kahartos henteu ari salat fardu tara gitu ari sholawatan mah osok sholawatan mengiring gitunya mun aya nu mau tahlilan ngiring padahal sholawatan mah sunat tahlilan mah sunat ai salat nu 5 waktu mah wajib aya deui nyiar ilmu eta mah wajib nyiar ilmu mah dasa kabeh amal mun teu ilmuan moal jadi kabehan lagi salat kudu de ilmuan puasa de ilmuan haji de ilmuan zakat de ilmuan sagala de ilmuan rumah tangga de ilmuan dagang de ilmuan matak nyiar ilmu mah hukumna wajib mun urang kana sholawatan sok hadir kan aya deui naon deui gitu kan aya acara tahlilan hadir gitu kan aya acara naon deh syukuran hadir urang teh aya acara manakiban hadir ngan dina pangajian ilmu majelis ilmu teh embung hadir tah eta teh tong disebut teh gelo kade naon cenah